ditahun ku anakna, ditalkinan ku anakna. Pak sing kuat iman Pak, tuturkan kalimat nu dibaca ku abdi, la ilaha illallah. Bapana miluan ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Les bapana maut, nikmat ninggalkeun dunia yang harap Allah diantar ku kalimat dikir anu bijil tina letah anak-anakna. Hayang teu kitu geus bisa ngaji can anak siap, eta masalahna. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Akhina fillah, pengatur waktu, penata acara nu kusim kuring depi hormat. Bil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1441 Hijriah, keluarga besar warga masyarakat Citariti, keluarga besar masyarakat Desa Pasir Ipis, sababiyah haya pengorbanan para panitia, baik nu korban ku harta, tenaga, pikiran. Hakikat izin Allah ya acara bisa terlaksana, mudah-mudahan segala rupi pengorbanan orang sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Rizkina, usahana, ekonomina, pertanianana, nelayanna sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring nu sami nampa hadir di haflah mubarakah anu teu tiasa disebatkeun nami-namina, kumargi ngamuliakeun tur ngagungkeun kana ilmu-ilmu aranjeunanana. Mudah-mudahan aranjeunanana sing dijadikan ulama-ulama anu saleh, sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun zahir batinna, diberkahkan ilmuna, digarampilkeun milik rizkina. Oke, mudah-mudahan dipaparinan turunan saroleh solehah anu bisa neruskeun perjuangan-perjuanganana. Oke, wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, di tingkat 3 kecamatan Surade, oke di tingkat desa Kersanapa Lurah Pasir Ipis, beserta jajaranana nu sami kusum kuring dihormat. Oke, guru urang sadana sebagai ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Surade anu sami kalintang kusum kuring dihormat. Doakeun para pemimpin urang sing amanah, para pemimpin urang sing saroleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bil khusus grup hadrah nu paling unik sabab sim goring kakarak nyaksian kuring ge boga grup hadrah, tapi ternyata ia lebih unik. Ieu kudu buru-buru asup kana TV ieu sabab kabeh eleh ku ieu reuas aing tadi neuleuna. Pengen yang tadi rek minum galon eueuh dibawakan dia galon aku. Subhanallah. 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 Hebat. Coba-coba penting teuing ge heula. Aing ceramah encan ieu. Makana kudu bijaksana, ngondang mau balik nu jauh kudu nyaho perjalananana. Aing ceramah sakedeung disarekan ku panitia. Penting teuing aing balikna jauh. Ayo orang dia mah deket 15 ngendong aing panggung isukan bisa ditinggalkan jabat DP nangis babe aku aing deh. Makanya kudu bijaksana yuk supaya kuring kebagian ceramah gitu ya bu. Penting tinggi sih hodot sing karalas nungtut hiji-hiji. Alas nu balik teh heula tah salakina kawin deui isukan.
Alhamdulillah simkuring kaget tadi ningali dikira alatna nu biasa normal bae hadroh, ternyata kayu rekal Quran dibawa. Para ngalogat kita beta ya kreatif santri subhanallah. Nah, iya anu luar biasa teh nu kieu. Anu biasa mah alat biasa, geus biasa. Tapi luar biasa, tina kayu ditakolan ngaluarkeun suara begitu indah. Subhanallah. Oh mun salemur jeung yang dibawa unggal peuting lain ceramah. Enggak cekson tadi cekson. Nah aing gira ceramah na teh. Pan diondang ceramah ge lah. Kasep tenang. Sabar, jangan ada kerusuhan cicing. Doakeun ya para santri sing diberkahkeun amin. Sing diparanjangkeun umurna, sing dihasilkeun ilmuna, sing jadi ulama-ulama masa depan amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipayun pangluhung kalbu kajembaran mana. Puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun ka Maha Suci, pujian nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Maha Kawasa. Wereng nitis wancen mustari ninggang bangsa nulugina takdir teu dipungkir kadar teu tiasa disinglar. Jauh-jauh di jugjug anggang di teang ngelet ngege kaban dalet ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok yang ibu-ibu nu mararontok bedararan oktol mereka anrok. An kuring pesan-pesan ka urang Citariti, ibu-ibu nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamake celana pondok. Bisa gedel ngagenok segede batok kana tuur jedelek lok kana cangkeng ngadadak incok. Jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok. Aya keur kieu marapi, alhamdulillah. Yakin orang Pasir Ipis manggis biasa nutupan aurat. Buktina tuh menira rapih kieu tuh. Hebat. Nyaho aing ada keur ngaji. Biasa we di luar pengajian berang-berang ka warung mah utang somplak sabelah. Leheung mun herang geuneuk. Leheung mun mulus hapur parat kabujur. Baru-baru merangsang najis yang najong. Teu pantes tapi nunung dengekeun. Ya acih odah Epan nyai dengekeun. Itu si Uun melotatan aing tata dia tah. Acah dengekeun teh. Pak aya biancah. Eta acah di mana-mana aya we. Sing istiqomah nutupan aurat amin. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di akhlak mubarokat yang sanes keur nyukcuk ilmu padamu ngalapa bisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kami geterning ati yang karuk dina kalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampean di masing-masing bumina sejak ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Atuh salajana rahmat salam kaulujengan begitu tetap salalawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'u tabi'in, kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna, khusus orang nu hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat mimbar anu berkah ieu sekaligus simkuring ngahaturkeun ka urang Pasir Ipis khusus Citariti wilujeng tahun Islam, Happy New Year to Hijrah. Ngapalkeun tadi aing eta. Selamat tahun baru Hijrah 1441 Hijriah. Di tahun anu kapungker kamari kaliwat ku urang mudah-mudahan eta loba dosa jeung kesalahan urang sing dina pangampuranna Allah. Dina tahun enggal ya mudah-mudahan orang tetap ada dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Singkeng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala bisa ningkatkan kualitas amal ibadah orang ke Allah Subhanahu wa taala. Ieu anu penting ku urang disiarkeun. Sok sanajan memang punten Pak Ketua MUI pun guru Abuya punten. Ayeuna keur semarakna Muharraman di mana-mana aya nu nyeletuk masih kene ngaku Islam. Nyeletuk majarkan Muharraman maka diaya-ayakeun pan pencetusan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah ge geus wafat, Abu Bakar Siddiq ge geus teu aya. Hayo diaya-ayakeun ayeuna bid'ah eueuh ti nabina. Awas jangan luruskeun akidah urang. Ulah kabaw ku sakaba-kaba. Ayeuna loba jurig jiliwiri setan milu mijah. Mamake pakaian Islam ngaku Islam asup ka lumur umat Islam. Hati-hati jeroanana rampung akidah.
sok sanajan bari mamawa gambar ahli sunnah wal jamaah, saya ge ahli sunnah wal jamaah, hati-hati jerona ahli salah wal gagabah. Benar tak? Mantak tuturkan ulama-ulama urang waya di urang di dia, benar? Benar tak? Nu jelas sanadna, nu jelas masantrenna. Mantak kayak ngaguru teh ka jalma nu boga guru. Loba jalma guru tapi teu boga guru. Di mana? Dina internet. Masantrenna di pasantren al interneti. Nu ngajarna dua kiai al YouTube jeung kiai al Google. Lain ulah neangan ilmu karena internet lain, tetap urang boga pun panduan guru urang di mana menang makalah ilmu tina internet asongkeun heula ka guru. Leres teh Kang abdi kenging ilmu ieu ye soheh teh keteranganana lamun cek guru bagus soheh akang ge ngamalkeun amalkeun berarti aya nu mempertanggungjawabkeun. Leres teh sing jaga sing kuat ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah na urang sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal. Di Karawang jelema ngaco pedaker semarak sabulan atuh muharaman mah gebiar terus. Bener teh? Salila can beak muharaman terus gebiar muharaman aya keneh. Alhamdulillah nyebutkeun ngomong eueuh ti dituna. Kaji rek ka mana? Muharaman. Eueuh ti dituna kaji kesel aing kanu kitu. Sampeurkeun da jelema ngomongna sia bieu. Nya muharaman eueuh ti dituna kaji. Aya sia ira hati ditu. Pan ngahulang deh gitu kan eta. Maksudna naon Kang Haji? Aisyah maksudna naon tadi? Nya muharaman eueuh ti dituna Kang Haji. Heuh ayeuna aing nanya sia ira hati ditu. Panggih jeung sia di ditu, mawa naon sia ti ditu? Ira sia ka ditu deui. Mungkin lieur eta jelema digitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Bawana sia kitu. Atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu. Tah kitu. Aing terus kan kitu. Makanya orang dia ulah menik itu. Nah nanti kan eueuh ti dituna atuh sia iraha ka ditu. Air ramean kieu mah anyar. Perayaanna mah anyar. Terus di zaman Nabi can aya ada pencetusan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sejarah Umar bin Khattab jadi khalifah, penyebaran Islam semakin menyebar kemana-mana, ke luar negeri, keluar negara, sehingga loba negara-negara batur hayang silaturahmi, hayang berhubungan dengan Umar bin Khattab, ngirim surat. Kepala-kepala negara-negara tetangga ngirim surat ke Umar bin Khattab, hayang berhubungan politik. Sabab terkenal Umar bin Khattab adil. Umar bin Khattab tenyieun balasan surat. Nah sababna isin can boga identitas tahun. Sementara surat di kepala negara-negara sahabat marake identitas tahun. Ayeuna make tahun miladi, tahun qibti, tahun masehi. Umar bin Khattab bingung rek ngabalesan surat can boga identitas tahun. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah usul, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab atuh urang ge kedah gaduh tahun. Cek Umar bin Khattab di mana ngitungna tahun urang kuring keur mikirkeun. Cek Umar bin Khattab ayeuna mah musyawarahkeun heula, panggil sadana sahabat, dipanggil aya nu usul keur musyawarah geus we etang tina maulid Nabi, tina kelahiran Nabi, terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima. Aya dina usul geus itung we tina wafat Nabi teu ditarima. Aya dina usul geus itung tina Isra Mi'raj Nabi teu ditarima. Akhirna Ali bin Abi Thalib boga usulan geus teu kudu riweuh itung tina hijrah Nabi. Sahabat kaget, nama tina hijrah Ali, sabab hijrah Nabi di Mekah ke Madinah itulah awal momentum paling penting pikeun nyebarkeun Islam ke seluruh dunia. Ya hikmahna hijrah teh Islam nyampe ke lemur urang. Lamun teh aya hijrah Islam ngulibak di Mekah bae. Makana salah kaprah lamun aya jelema anu benci ka Islam majarkeun Nabi Muhammad hijrah ninggalkeun Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal. Maaf, hijrah Rasulullah di Mekah ke Madinah lain Rasul sieun ku Abu Jahal, tapi strategi nu geus diatur ku Allah pikeun ngembangkeun sayap perjuangan Rasulullah. Sabab hikmah hijrah Madinah mampu dibangun, Rasul mampu memupuk silaturahmi yang kuat, pasukan Islam semakin banyak. Hikmah pertama, Mekah bisa ditaklukkeun ku Rasulullah. Hikmah yang utama lagi dari hijrah Islam nyempi takadi ka surade nepi.
lamun daya jasa hijrah Nabi urang moal nyaho wudu, moal nyaho Islam, moal nyaho sujud, moal nyaho ruku sababiahna leres teu. Berarti urang nyaho Islam nyaho iman teh geuning aya jasa perjuangan Kangjeng. Atuh wajar umat Islam satahun sakali mengenang hijrahna Nabi Muharraman, Muludan, Rajaban, sabab nu diperingati hiji-hijina jalma anu paling gede jasana ka umat Islam. Ulah pinter ngadaharan jasa batur wae atuh. Sekali-kali sing bisa nyeun jasa ka batur. Betul. Orang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Bener tak? Jalaman nu hade teh jalaman nu sok resep nyieun jasa ka batur, lain resep ngadaharan jasa batur wae. Makana urang dieu keur nyieun jasa, harta dikorbankeun, tenaga dikorbankeun, mengenang hijrahnya Nabi supaya jadi jasa amal soleh payunan Rasulullah di yaumil mahsyar bakal ditukerkeun jeung syafaatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Diajar nyieun jasa urang dia hayang jadi amal soleh sampureun di poe kiamah. Leres leres anjak kuring lamun can beuki cicing bae, tolong mampu saling menghargai perbedaan. Silakan Anda beda tapi tolong menghargai, kedepankan ukhuwah Islamiyah. Lamun Islam jeung Islam di Indonesia nu mayoritas jumlah terbanyak di dunia adalah di Indonesia geus mampu ngaharepkeun silaturahmi ngahiji, yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngan di urang na gampang dicobak cabik, bahkan gampang diacak-acak. Beda kaos ustad jeung ustad depatanya. Bener teh? Pemilihan geus ngebegegna masih keneh. Panu bingung jamaah nu bingung. Jeung jamaah aing kudu milu ka mana aing. Ngaji ka ustad itu nu ieu melototan. Ngaji ka nu ieu nu itu ngabegeg. Cek jamaah isukan mah eureun bae lah. Tutuna ustad bagian ngaji ngahuleng di majelis keur mamatahan karpet. Geus jamaahna eueuh. Bener teu? Bener teu? Jalin silaturahmi yang kuat. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Betul? Betul enggak? Ya teh kahayang Yahudi, ya teh Yahudi dunia gitu. Ngajakan perang ke umat Islam Indonesia secara fisik tewaranieun Yahudi dunia Amerika tewaranieun. Naon sababna? Nyaho sejarah perjuangan umat Islam Indonesia 350 tahun ke Belanda, 3 tahun setengah ke Jepang, encan Inggris, Portugis pernah datang mampu diusir ke umat Islam. Betul? Saha nu ngusir? Ulama, kiai, santri. Lamun eueuh kalimat Allahu Akbar tibang bambu runcing, bandring, belati, pedang, tapi bisa ngusir senjata canggih Belanda. Betul? Makanya santri kudu bangga istiqomah di pesantren. Sok sanajan ayeuna diledek, dihina jadi santri, dipandang sebelah mata, yakin lamun ente santri istiqomah di ayeuna dina hiji waktu Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sing istiqomah santri. Ayeuna urang dihina diledek jadi santri lamun istiqomah yakin engke urang dibutuhkeun. Saksian ge. Tinggal jelema bararodo di Indonesia. Mulai sadar jelema bodoh tidak kabodohanana. Hayang salat teh nyoh elmuna, hayang wudu teh nyoh elmuna, hayang maca Quran teh nyoh elmuna. Datang ka ulama sepuh geus tararaya, kiai sepuh geus tararaya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh? Pasti ka santri nu ayeuna nungke bakal jadi ulama. Syubhanul yaum rijalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Siap santri? Kemana? Balik wae siapa? Mending jadi kiai santri. Eueuh nu moneter ya mah. Sabab moneter teu wauheun ka kiai. Petani hayang boga beas ti mimiti plak pare nepi ka panen sabaraha bulan petani? 3 bulan karak boga beas. Mending jadi kiai, kiai mah teu kudu 3 bulan, 2 jam jadi beas. Ya iyalah. Tiap kuring balik ceramah
eta panitia nu ngarti sok mahanan beas 2 jam jadi beas. Yes, biasana dina berkat sok aya be ieu mah biasana ai di dieu teu biasa mah atunya biasakeun. Cicing RW cicing RW geus luak liuk wae cicing sikat lain RW. Tanya ke petani lamun hayang boga cau asak ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan? 1 tahun karak cau asak mending jadi kiai teu kudu 1 tahun 2 jam cau asak. Aing tiap balik ngaji eta berkat kardus aya cau biasana mun di dieu teu biasa biasakeun atuh ih kudu dielingan wae ih ya cicing nunung cicing sia sigara sil ilmu santri euy kudu bangga jadi santri insya. Makanya ibu bapak boga anak pesantren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Yakin teh? Ibu bapak sakaratul maut diantarkan ku anak nu pesantren, insyaallah menghadap Allah diantarkan ku ayat Quran. Ibu bapak sakaratul maut engkak-engkakan bapana anak boga 3 lalaki kabeh nu bungsu balik di pesantren di bejaan ku dulurna bapana sakarat eta anak nu bungsu terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang anak nu kadua di pesantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anu cikal di pesantren terus wudu diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakarat diangkat sirah bapana dilahun ku anakna ditalkinan ku anakna. Pak sing kuat iman Pak tuturkeun kalimat nu dibaca ku abdi la ilaha illallah. Bapana miluan ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Les bapana maut nikmat ninggalkan dunia yang harap Allah diantar ku kalimat dikir anu bijil tina letah anak-anakna. Hayang teu kitu geus bisa ngaji can anak siap eta masalahna. Hayang-hayang aya anakna teh di pasantrenkeun sarojeng melak lamun dina sugan keron bi melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna aja barangkali. Tapi cilaka rugi ibu bapak sakarat yang hadap ka Allah diantarkeun ku budak-budak anu toleh. Lawan kata soleh adalah toleh tok naon bangkar warah. Bapana sakarat anakna nu bungsu kokoloyongan geus ngoplos kerating deng dicampur ku soptek. Bapana sakarat malah kokoloyongan babe action wae lah action. Bapana sakarat action. Datang anak nu kadua awewe ngadon ngaganengkeun mewek ngagugulung bapak sakarat. Wah, ampurannya lawan dosa. Satu panyebut. Bapak mingkin lieur. Keur sakarat ditanya nyebut naon goblok. Pira aku nyebut. Datang anak nu cikal, mingkin edan. Ngaguanengkeun mewek ngagugulung bapana. Ampura dan bisa nyenangkan bapak. Satu panglo tong loba pikiran bebaskan bapak bebaskan kan bae sawah mah gua kebon imah toko mobil kabeh gua bapak nate jadi pae. Bapak nagadak cager keur sakarat gorejat bani nulak cangkeng tolol sia
aing can pae geus ngarampok rugi uga anak bener kitu naudzubillah min dzalik subhanallah min dzalik. Doakan ya anak orang sing ngarasil ilmu nu manfaat sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi usulan Sayyidina Ali bahwa hitungan tahun Islam diambil tina hijrah, sebab hijrah cikal bakal penyebaran Islam secara sukses dan sampailah ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah. Iya ya nu kudu digebiarkeun teh ulah tahun baru kafir wae. Ieu mah Masehi dirame-rame Desember ka Januari amit nepi kan ini nama lirik tarompet. Alasan jangan incuna pun ini nyumpan tarompet bener bela anu nu meuli tarompet yang Masehian mah harga 20.000 30.000 dibeli tarompet. Giliran pemuda remaja masjid arek muharaman mama proposal mintaan dana ke masyarakat aya nu benci ka panitia bahkan nu ngageblugkeun pantok licik sia jadi umat Islam jang agama sorangan korek sia bener. Aya nu kitu di Karawang mah di dia sia suudon sia aya eueuh nyabunya eueuh nu ngaku nempo panitia mau proposal teh geus curiga mitah ka anakna tutupkeun pantok naon mah itu panitia muharaman eta ti Ciparitih eta teh cicing diharap lamun nanyakeun mak bejakeun can balik geus mah pelit bohong dobel dosana ka awewe tah anakna jadi satpam hareupeun pantok kieu. Panitia datang Assalamualaikum yang mak aya nya budak leutik jujur teu bisa bohong budakna ngagoak cek mak ge can balik cek emak panitia ngahuleng cek emak iraha jang bieu berarti emak aya di dapur. Subhanallah. Jika ai teboga mah teboga we atuh mere-mere cai ka panitia. Panitia hampura ieu teh salaki ecet teh can balik di Jakarta, ecet keur teh nyakal duit ari nyumbang mah hayang kana muharaman teh jang santunan yatim komo. Ngan ieu ecet keur teh nyakal duit, ai cai-cai mah aya. Ngopi heula nya bisa hararaus ngopi heula. Engke lamun salaki ecet balik insyaallah disusulkeun ecet hayang boga ganjaran. Hebat ibu-ibu teh. Panitia ngeunah bener teh ieu mah geblug panto sakalina kanyahoan ku panitia kunaon ceuk pusing na panitia bulak-balik wae ceuk panitia ari ceuk ieu mah ari bade nyumbang mangga henteu teu sawiyo ceuk doana we arek lah nyumbang bisa diomongkeun ke tah tulis tah umumkeun Jumaah tah 5.000 hayang diumumkeun Jumaah cekek nu kitu mah. Tapi di dia mah kompak alhamdulillah iya nu kudu diramekeun ieu syiarna ngagungkeun agama Allah. Berarti cirina orang Citariti orang desa Pasir Ipis ieu teh tararakuana hebat ya kan cirina jelema nu takwa bijil tina hatena rasa takwa anu hebat manehna resep ngagungkeun syiar agama Allah. Alhamdulillah mulai tahun baru kafir wae tetangga kuring ti lohor kene geus kana mobil sakeluarga acara kamaran Monas aya naon tahun baruan tahun baru ini mari lu ka Monas da panggungna gede Monas menjelang tahun baru Masehi Desember ka Januari ini mari lu marawat tarompet hayang teu melak nanti corona dok pusing. Nepi asar di Monas eta keluarga Masya Allah keluarga Cikampek aya ngabering tetangga ditanya teh rame ojo rame yuh budak ngora wungkul musik geus ager-ageran ti lohor keneh di Monas panggungna gede encan di Ancol gede panggungna Monas
hajar ku Ancol tahun baruan rame artis akademi Dararatang. Dua poe aing ngapalkeun eta bisi teu ngeunaheun ketukanana jelema mungkin penuh di Monas di Ancol rek tahun baruan dar magrib Ancol jarak rada deukeut ka Istiqlal umat Islam ngagerut tita sararujun ka Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Istiqlal teu dihargaan jelema adzan rek salat magrib di Monas. Astagfirullahaladzim. Bener tak? Beres maghrib di Istiqlal anu keur tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malam tahun baru masih kamari mapan malam Jumaah. Anu tadarus nurut takwa di Ancol. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Panggung. Tadi hargaan cik di maghrib ka isya mah eureun heula atuh hargaan jelema nu keur ibadah. Bener teu? Bener teu? Mungkin penting mungkin pinuh Ancol jeung Monas tahun baruan menjelang jam 12 tengah malam mulai ngararitung mundur 10 detik. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 guandeng tengah peuting. Wah edan mau di Monas kakinya di atas sing jerungkel jelema edan goblok pusing beres pesta pora hura-hura mabok merajalela maksiat merajalela esok Allah ngirim cai ke Jakarta banjir Gubernur Molohok. Ini kiriman dari Bogor. Nyalahkan orang Bogor. Coba lamun orang Bogor ngajawab, sorry aing teu ngirim cai.